Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna kembali di sareng abdi bade interogasi anu di YouTube namina Teteh Ayu, tapi duka sih aya nami asina sasana mah. Tah ayeuna urang naros wae langsung ka si Teteh Ayuna. Assalamualaikum Teh Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna ya? Alhamdulillah sae. Teh abdi bade naros ari Teteh teh kegiatan sehari-hari selain bikin konten naon sih? Nya pengangguran we A. Oh, pengangguran. Hari nami Teteh teh anu redesna Ayu doang apa sa teh? Rahayu. Namina Rahayu, Rahayu. Mohon. Hari Teteh lahiran mana? Lahir di mana? Lahir Purwakarta. Asri Purwakarta. Mohon. Hari Teteh ayeuna emang saacan jadi pengangguran pernah damelna di mana wae? Pernah damal di luar negeri. Ya maksudnya selain di luar negeri pernah damal di mana wae? Ya di pabrik. Pabriknya Pabrik boneka. di mana? Cipalang. Di Talang. Terus Atos otos dinya doang. di pabrik Indorama. Pabrik Ada di Cijaya. Oh, Jaya. Tah teh abdi bade narosnya eta Teteh pernah damel sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri menang baraha tahun tah di luar negeri teh? 1 tahun 4 bulan. Tahun 4 bulan. Ya. Kunaon sih Teteh nyampe hayang nyari non mirarian padamelan ke luar negeri? Nya hoyong terang we pengalaman. Oh, intinya nyari pengalaman meureun nya. Nya mohon. Nah, Teteh kan bikin di YouTube-nya. Emang sengaja ku abdi direkrut ke channel abdinya memang pada kayak istrian gitu. Nah, ini kan model subscriber kan sok aya nu kepo ya Teh. Di sini kumaha-kumahanya dia mah aya nu naros kan ka abdi nge-DM chat pribadi. Eta naros kita teh aja. Semoga aing apa encan panges kawin. Ngajalan mobil kabogoh apa encan orang Sunda mah. Nah, abdi kan jawab duka da abdi mah apa da abdi lain kabogoh lain salam dina. Nah, teh ame abdi hayang nanya nu jelasna ka Teteh. Teteh Ayu teh maksudna terus nikah apa acan? Nah, nikah mah atas ya, tapi ya sudah lah. Oh, nikah atos. Oh, berarti statusna ayeuna teh kitu nya. Nah, gitu we. Heeh. Berarti ayeuna kumaha? Ngana maksudna ayeuna teh posisi Teh Ayu teh statusna teh jomblo, ayeuna teh keur jomblo apa antos gaduh pacar deui gitu? Ya, tos gaduh pacar mah. Tah, Teh buka kabogoh nya berarti nya. Ngomong-ngomong lamun biasa orang mana emang sih kabogohna teh? Aya we. Oh, aya tong dibeca-becakeun teh eta mah. Cukup Teteh jeung si Aan nu nyaho ge Ya, keluarga. Ya mudah-mudahan nya hubungan Teteh non langgeng gitu Ya, kan. amin. Nya abdi ge nya sadaya Baraya TV nya ngadoakeun ka Teteh nya nu terbaik, nya mudah-mudahan jodoh Teteh gitu kan Amin. jeung ayeuna Ya, amin. nya ulah nyampe hosnu ka tukang gitu kan. Ya. Karena non ngajalankeun rumah tangga teh kan sakuduna kan cek kasarna non cukup sekali sampai mati. Nah, ya tapi kan dah duka hari perjalanan mata itu ge. Mungkin Allah ngasih jalan yang terbaik gitu Teteh. Kita sabar. Ya, nuhun. Terus ya Teh ayeuna Teteh untuk Teteh tinggal di mana sih ayeuna? Maksudna tinggal di Purwakarta teh. Purwakartana di mana? Di Benteng Sampaka. Oh, asli lahiran dinya berarti nya. Mohon. Tah Teteh kan keluaran di kamari keluar non gawe kan di luar negeri tanya. Ya. Aya rencana tuh sih arek neangan pagawean ka mana deui? Ya aya rencana mah. Rencana aya ka pabrik apa? Ya, ke pabrik cara. Rencana apa arek keluar negeri deui? Rencana mah nya ka luar negeri deui. Hanya Baraya TV ayeuna mah
mudah-mudahan jelasnya abdi non ngainterogasi si Teteh Ayu. Tadi kan sahur Teteh Ayu kan non anjeunna lahirna di mana nanti non asli orang amalan manana nya. Tadi kan si Teteh Ayu terus dijelaskeun pernah gawe di mana terus bogan kabogo apa encan. Nah nama tadi si Teteh Ayu terus ngajelaskeun ya teh ieu nya abdi bade naros ya misalna saya tayo misalnya aja nya lamun ayah gitu non subscriber baraya TV hoyong nyuhun ke nomor WA teh misalnya tapi nunain narosna lewat abdi kok abdi pasti kena pentong ya hari amun abdi pribadi mah nya mendingan entong lah nomor WA mah nya Ya, tong nomor WA mah. mendingan Ya, oke aja temen naon tangaran di kena teh kayak ku abdi cantumkeun di dia ngaran di kitu teh ya eta aya NDX. NDX nah, mungkin terus sakitunya pada TV abdi ngainterogasi Teteh Ayu oh singka aya cariokeun deui sih dan terus Ayu nya hatur nuhun maksudna nya mudah-mudahan Teteh Ayuna biasa bikin konten deui lah anjing nyampe seterusna nya Ya, amin. Ya. Ya. hatur nuhun Ayu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.